jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueus sieun prihatin dibela terus agama cenah paeh eueus ieu sebab naon jadi ganjar surga ji prihatin sieun prihatin naon eueuh jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah asal Kangjeng Nabi dihina geus Salman Rushdie baheula teh eta cek Iran Khomeini berikan ke sini. Saya, siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie, saya akan membayar saloba-lobana. Istimewa eta, seuneun pan kabeh. Dibayar siapapun. Eta teh di publik ngomong. Tidak usah takut-takut. Ini penghinaan. Pelecehan. Kuat. Disimpen datang ke kuat. Tidak bisa keluar dia namanya. Wow, sebab mas mun keluar kajawan atau ngeus. Nges pernah pan manehanana ieu dirobah wajahna tetep bae kanyahoan bae. Batu geus teu bisa kuari tersiksa hirupna. Ieu ge kuari ieu sutradarana ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari. Geus di bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa. Nyahoan jasa teh nya mas ka mana bae lompat ayus ya koe ka mana bae lompat ayus ya. Eueuh. Kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacak nyana tapi aya deui nu leuwih canggih Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu istimewa jasa Pak kumaha istimewana kapal Amerika tanpa awak bisa dibom ceger tapi kapal Iran ke wilayah Amerika tembak set gitu geus suraknya ke Amerika udah hancur kayak aya ngeng eta kene dimainkan remote-nya geus kanyawan itu ngemembak teh dikatakan kos budak mah mainan kos budak mana Masya Allah jaya lu canggih datang ka kuari kengeng ka luhurna Amerika nang tangan paniran tembak make tembak kawal set kalau mentak sieun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cek manahanan. Kalau ini nanti saya letuhkan lagi di langsung ke Amerika. Oh, eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon. Pernah terjadi. Kieu Benago. Ieu mah lain lalagaji, pan ieu begitu diteliti Iran. Jog deui ngan ngalalaga doang. Satu sisi urang teh sieun satu sisi kos nalagaan nya namaja teh sieun ulah-ulah Iran ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam nah urang ge lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi ngamalkeun harapan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi bisa puasa ti Kangjeng Nabi bisa zakat ti Kangjeng Nabi urang bisa kikieuan ge ti Kangjeng Nabi kuari Kangjeng Nabi na dihina berani mati ngabela Kangjeng Nabi Allah pahauninya pokoknya fala khaufun alaihim walahum ya sanu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup kagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi paeh beres geus la ilaha illallah Kangjeng Nabi diutus ku Gusti Allah di Mekah lain jang ahli Mekah tetapi lantaran ayat turunna di Mekah atuh khitab ka ahli Mekah khususna umumna ka urang balerea ialah Kangjeng dakwah ka ahli Mekah ka kafir Mekah ka kafir Quraisy belah dituna terus di Madinah maka musyrikin terus sepanjang hirup Kangjeng Nabi teu eureun dakwah ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah eureun terus urang diajak ku Kangjeng Nabi ahli Mekah. Tapi eta kafir Mekah diajak ngaibadahan pangeran nu asli anu allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadangel langit bumi katut eusina endahan ngalelewe mad ya urang sok aya bae segala pangeran teu kadeuleu disembah-sembah nu kadeuleu ge kieu hese
Mulut teu kadeuleuh sia kumaha mat otak sia diteun di mana mat sekali Mekah. Insyaallah ahli Mekah teh kos kalar itu. Wahara jasa, mata Kangjeng diturunkeun di Mekah teh, dilahirkeun di Mekah, diutus di Mekah, eta teh lain lalagaan, diadabna luar biasa. Urang Mekah teh watakna kuari bae urang. Kadeleuna bager, saya cik bae katodel urang Mekah. Atuh geus urang nawar tasbih puyangeun banyak laras loh. Kos kitu bae. Cik urang mau kalam mau jasa omong geus daek-daek henteu geus kan bagus sia. Urang Mekah mah kos kitu. Jadi geus teu aya kurang kumaha urang pan paduh urang mah teu meunang salah saeutik pan urang Indonesia mah. Artina teu meunang tuh lamun kebenaran lu Jawara mah jadi tolol bener di Arab. Gelut sia jeung aing. Tunggu malain ka Mekah gelut di Mekah pan. Lain ibadah. Masyaallah karim hararese jasa. Da ieu urang Mekah teh bangka warah jasa. Walah diajakna hese. Timimiti kaum leutik bae lu iman ka Kangjeng Nabi mah. Kaum rendahan, kaum leutik, kaum duafa. Mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius, Herakla di antara pertanyaanana nunggu sekian pertanyaan ku Raja Herakla teh ditanya, "Ge, loba henteu pengikutna?" Loba. Ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngasaeutik? Makin ngalobaan. Dek ditanya nu terakhir cek Raja Herakla, eta teh pengikutna kalangan bangsawan, kalangan hartawan atau kalangan bangsa pukoro duafa? Kalangan duafa. Bener, ieu karak Nabi cek. Jadi tinggi haranda. Pokoknya mati handa. Tah kuari ge ti kiai teh pengikut tak kitu bae. Kitu bae kuari. Mana anak camat mondok teu ceuli. Lain ceuli ieu nu diteu ceuli anjing. Anak bupati alergi mondok, anak bupati mah alergi arateul cekna mondok mah aya. Kelas bangsawan, kelas tingkat, kelas hartawan mana coba nu mondok? Eueuh, emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa awalna. Kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta. Tambah santri bloon tambah. Lu haleutik heula. Aki-aki geus batuk we ki. Ulah. Teu boga pagawean henteu. Urang ngobrol-ngobrol di dieu, ngobrolna make kitab. Aki ke kita aya cai we di dieu. Cai naon? Aki bapan geus kiih bae. Wah. Geus kieu disadiakeun cai jang kiih bae mah dieu nya. Teu kuat-kuat obat mengompol. Dukar hari itu heula. Ni aki-aki. Aya nu ngorai siapa nih nu udah glidug di imah bae? Teu digawe. Tuh. Kunaon teu digawe? Teu ditarima. Kunaon teu mantep teu ditarima? Boga ijazah ieu. Ka pasar henteu kunaon teu boga modal. Tani henteu. Kunaon tuh? Mana nu lagi paculna jauh. Jisa teu kieu bae lu udah glidug ieu dhaif ieu. Geus ulah ka mana sia? Kita maghrib ka mushola ngaji, lalahunan bae ngaji. Atuh nu kitu heula. Nu kitu heula tah terus mun haju hoyong suratan si anu kana ngaji. Suratan si anu kana ngaji. Kiai takabur tah kos kitu. Takabur tah ge moal gede tah kiai kos kitu. Ulah make surat-surat gaji mah. Sebab dikembangkeun ilmu Allah, urang mah bae heula. Namun urangna geus rapi menghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun menghadap urang. Ulah kieu kadengena teunaheun jasa. Da koe eta naon masyarakat di urang ngaji. Wajib ngajakan batu sia ge beuki kene duit bupati. Teureuyang ku sia teu hayang aing teh eta ngadenge kitu aing mah teu betah. Masyarakat ngadenge kitu ngajakan ngaji sia bae bener heulanan sing apik. Berarti teu apik teh budak. Ejeun kumaha ge. Sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah. Ke ge hayangeun sorangan nu ngaji. Urang teu ngajakan nang ulah ayo gawe mah pagaan kula atuh. Mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan kitu bisa. Bakal jawaban akos kitu.
bakal kos gitu teh ente imah ulama wagana nu bisa mamang bahaya ibu teu bisa geus aya ngaji mah kudu sejen bae ulah kakula gitu kecuali nu sarugi salah ada Kiai Ondo tak kos gitu teh Ondo tah kiai teh itu tah maju itu daekeun ngarajis nya aing tolol jasa cenah nama aing lain kiai teka deuleu padahal di matanya nama aing kiai sebenarnya tereh abuya sebenarnya aing tah ahli berkata kos kitu bangkawarah jasa jadi eta raja Hirokla teh oh bener berarti ieu nabi akhir zaman tah eta teh keur ditanya raja Hiroklius nanya ka Abi Sufyan tah pengikut-pengikutna teh apa nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu oh kopeahna ge nomor 24 jelema diajak kieu teu daek iman diajak kitu teu daek iman leuleus ku leuleusna setengah leuleus setengah kasar ku kasar di kasaran endah handek ngabunuh Kangjeng geus kesa seleh Kangjeng mun cara saseleh mah tapi pantang mundur Kangjeng mah eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah dibere mukjizat hese dakwah teh ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun ulama ahli Allah diberi maunah hesen atuh komo nu can diberi maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang ge eta geus luar biasa eta fadl Allah naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu aya lobaan dibayar ulah serius ya aya jelema na di dieu dibayar itu mah lain dakwah kos gitu mah dagang ayat tama kos gitu mah nah ieu Kangjeng Nabi geus seseleh turun ayat cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah Ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi yatikum bih bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi hai ahli Mekah coba informasikeun ka kaula bejakeun ulah asa-asa ka kaula hiji in akhadallahu sam'akum lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek hiji nomor kadua lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta rabun buta ka dituna nomor katilu wa khatamala qulubikum jeung ku Allah geus dicap di stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun teu daekeun neuleuh kana kahadean tah kuari mah jadi pertanyaan andai kata maneh dicabut dedengean dicabut dadeleuan dicabut dihalangan hate teh kana kabeneran na man ilahun ghairullah yatikum bih tanya ku anjeun Muhammad hai ahli Mekah saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah tanya ka ahli Mekah coba tanyakeun moal aya atuh jawabanana aja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwal ti Allah nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa cenah dokter bisa dokter lagi buta cenah dokter bisa ya hate mah hate dokter teh hate mah pun bisa tah lamun nya ge bisa meureunanan nu gagal puguh pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan tuh coba ayo teu bisa tah mangan sakadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah jadi zaman Kangjeng Nabi aya sahabat perang ieu batana kaluar ka dieu bebeda ka Kangjeng Nabi diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui
nu bohewel ieu na geus teu bisa nyekel pedang, teu bisa nyekel bendera, bebeja ka Kangjeng Nabi. Kunaon eta bendera teh diacungkeun? Ieu kena panah kena pedang. Ada usap ku Kangjeng Nabi, set cager deui. Loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi, Masya Allah. Teu kudu make dokter. Dokter THT teu bisa ngadengi. Dokter jantung, jantungna kambuh. Dokter gigi, wah sok boga dek ieu huntuna. Atuh mun nya geus bisa atuh nya lah bae dokter gigi ulah kena lima kadinya. Dok, ya saya mau berobat. Sakit gigi. Saya juga lagi sakit gigi. Cak pasien sial. Tuh percaya aja tuh ka dokter kos gitu. Eta pan teh beres eta. Tuh eta dokter teh masa urang nyari-nyari duit doang, gua malah loba doraka dokter mah. Dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan. Kuari mah gede jasa dorakana. Ya nu kadinya nu hamil. Bu, ya udah berapa tuh, Pak? Oh, ini udah bulannya lambat aja ini seminggu. Ini harus di sesar, ini bahaya ini. Enggak boleh lambat di singsieunan. Coba USG dulu, di USG mah pan pagewean jelema. Waduh, tali ari-arinya nyangkut di rumah ini, Bu. Reres jasa. Aduh, terus ya kudu kalahirkeun teh was-was awet teh di singsieunan. Ku singsieunan bae ge geus doraka. Geus nu dideuleu teh duit bin duit, uang bin uang. Keselamatan jelema mah, nulungan jelema kitu geus teh dideuleu doraka. Tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaran. Waduh, Ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum. Kenapa? Waduh, bayinya nyungsep, Bu. Itu beres ya bidan. Aduh, bagaimana tuh? Ini nggak beres ini mah. Nggak beres ini mah harus disesar, nggak ada jalan lain. Aduh, ini mah Bu harus segera saya. Atuh, kersieun keur khawatir. Mana mikiran keselamatan, mana mikiran duit teu boga. Aduh, da kumaha nyieun sulit. Jabah heula mah lain gitu keur zaman madukun diusap-usap punya oh tenang bae rada hese ge tuh biasa na cek ge mah ngabantuan ning mah biasa bae manu ngaheujeun coba eta madukun bisa biasa ning biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres atuh kabeh ge tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mengenahin jasa oh iya biasa mulus-mulus udan ya tuh Masya Allah ngeunaheun bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus siapa ngeunaheun dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing gitu neureun mun dilawan mah kurang beres aing neureun tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya nggak ngeunahkeun dongeng-dongeng lah nunggu ayah jelema datang Waalaikumsalam Mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya nggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan sesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang udah kontrakan suami ada suami kerja nggak di PHK wah ya kebeneran ya ulah minta ke aing ya ente jagain saya mah doanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan ini mah separoh nggak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau dikitukan kurangnya naji itu urusan saya sekian tidak bisa tawa jatah mah bari peureum ge jalan bae nu ku situ tah cek simbates saya mah begini Pak Kiai saking nggak punya saya terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai saya mau pasrah sama Allah Bu bagus jasa enggak ke rumah sakit enggak bukan enggak apa-apa enggak punya uang saya
Udah saya meminjem, enggak, terus siapapun pasti susah kata dia minjem. Udah saya meminta air sama Pak Kiai, terus saya mah mau ngelahirinnya di kontrakan aja sekian ya. Udah nanti kalau udah mules-mules paling nanti minta tolong siapa aja. Saya udah pasrah sama Allah. Oh iya tuh udah begitu. Kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini sekian. Bagus ya saya budak. Hebat ya saya tak. Masya Allah. Ya udah. Pira merah cahaya tuh, tah. Datang gai manginum ngobrol, bajeng salakina terus, ka maghrib mules. Nangis pas ini bajeng salakina. Ada kalau saya ini sampai meninggal, tolong urusin mayit saya kubur biasa. Geus wasiatan nya. Ja eta disingsieunan ku bidan. Disingsianan ku dokter ini lambat 1 minggu udah nggak ketolong, saya nggak tanggung jawab. Sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe. Ieu mah geus pasrah bae. Jadi kaderengkeun bae tah ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya lok keluar sorangan borsot. Tinggal salakina ini bagaimana ini? Siap ya segurang teh. Tersalah kita lompatan teu pugus aku mah udah kapanasan. Ju aya cak ada apa itu ngelahirin di mana? Tuh di kontrakan. Ji atuh kenapa enggak bilang-bilang di arurusan ku babaturanana. Salamet teu make duit setik-etik aja. Tuh bebeja deui ka kula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai jair Pak Kiai wah langsung keluar. Padahal waktu nginum geus sia kitu bae ieu. Aing teu maca naon sebenarnya. Lah, terus pembacaan gaya bal kemacet bae. Ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang, lamun aya jelema deuk ngalahirkeun. Nah ieu bacalah inna anzalna 7, kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat obat katuan Syekh Abdul Qadir sok geura. Jukanya nah hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara. Jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna. Ngan geus teu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun geus teu hese mah. Tapi alhamdulillah. Tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus itu minta cai cenah teh ka Kiai. Lah, nu bayah hese bae sana ka Kiai moal beres. Kayakinanana geus eueuh. Kayakinanna geus eueuh. Moal teh kudu yakin doa jinganna tuh. Tuh. Aye. Cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah, bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengan maraneh kabeh. Nu tatadina ngadenge kuari jadi torek. Andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh, tatadina bisa ningali kuari jadi buta. Andai kata Allah nutupan ka hate maneh, tatadina anjeun bisa maca nu bener kuari mah teu bisa maca nu bener. Man ilahun gairullah yatikum bih. Sa nu bisa salian Allah nu bisa ngembalikeun kana dedelan dedengan jeung hate bejakeun. Kalau mah tuh moal aya mah. Satu nu bisa ngabalikeun. Iwal nu hiji teh mah tuh. Satu nu hiji teh itu nunjungan langit bumi cek yang aja gua atuh tuh iman beh mungkin heula belon teh cuma nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nya sia ada nu hiji ge lain nu ngagayot saya masuk salah bae pugu nu hiji bae nu hiji cek nya teh sa nunjungan langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jahotan lu bisa ngembalikeun dedengan jeung hate iwal ti nu hiji eueuh salian ti nu hiji mah eueuh lu bisa pangeran nalan lata uzamanat boro-boro ngabalikeun lu batuh pugunya ge teu ngadenge boro-boro ngabalikeun lu batuh pugunya ge teu ngadeleh wah patung inganan ieu mun euy cek untuk ahli Mekah hiji lu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ieu minuman naon ieu bir haram eta wah haram mah ulah atuh itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan segala tetep bae geus caho haram terus bae
itu kerlelitikan nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta teu haram nyaho kabeh saha anu teu nyaho judi teh haram nyaho kabeh saha anu teu nyaritakeun kredit model urang teh haram teh kos kredit itu teh tapi pan terus we leulitikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena Masya Allah tak ieu nu mentak di dieu dicaritakeun ceuli heula Ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kedua ba absarakum nomor katilu wa khatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati. Waduh. Biasa dari mata turun ke hati. Dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu. Dari telinga ke hati kene. Masya Allah ti mata urang ti mata dicelik ka hate keur diuk bae kieu peureum mah peureum tenang teh barang tek bentak ih geulis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pantes saruan jeung di imah ai tia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih tuh budak gara-gara neuleuk kan tah je kunci motor ka mana nya gimana ngontrak tuh kasih budak sinan leule aju ke kunci motor bantah ngambai berangkat dak bensinan heula ka bensin Pak berangkat tanya ke neng di mana ngontrak maneng loh tanya baik lain besi neng Muriang saha anu endekna oh nya atuh ulah mikiran sehat teh besi neng Muriang teu boga dulur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh gobal barang itu bisaan bahaya tuh buaya darat juga ada eta ge si awewe teh keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun neng Muria jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu mah kan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah neng rieu tuluy hayang ka dokter tinggal angkat saja advance neng oke iya udah nomornya berapa situ ini udah segitu doang saya mau pulang lagi beres itu buaya teh kos gitu kos ndek bener teh kos ndek bener Masya Allah ti mata teli kari tenang itu ngadenge suara merdu ngadenge suara jeritan ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati tuh tak iya mentak ti mata ka hate ti ceuli ka hate mantak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek geus sorga bae teh teu kudu salat deuk kumaha salatna nyaho salat di mana tuh nya nya torek nya buta coba gede kumaha coba nya neuk ngabejakeun deui wajib salat torek bae ndek nya nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu ya kieu ye rakaat ye ruku mah kieu teu kumaha nyampekeun ada aja torek dia buta geus amun aya jelema buta torek surga tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklif aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklif bisu doang tapi neuleuh kataklif teh basi kewajiban salat aya jelema buta rata ngadenge wajib kene salat teh salat siksa ku Gusti Allah aya jelema teu ngadenge ngan deuleu wajib bae tapi lamun geus teu deuleu teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat deuk salat nyaho ti mana salat geus bae teh aya di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar ieu keneh nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum bejakeun Muhammad pangeran mana man ilahun ghairu syariatullah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun perhatikan ku anjeun deuleu ku maneh ku mata
perhatikan coba kumata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat pula teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun geura kitu teh tak ku teu bisa ngabalikeun deudeulean berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedengean ku abeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing itu pangeran tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate iwati aing atuh kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah teu kudu make laut teu kudu make gunung teu kudu make angin teu kudu make langit teu kudu make tsunami teu kudu make gempa dan lain sebagainya di dirina sorangan bakal kanyawan bau pangeran teh aing takut ceuli bae ge ku mata bae ge geus nandakeun aing teh pangeran da teu bisaeun nya saha bisa nyeun ceuli eueuh apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunya nang mesen kitu teh beungeut jan teu oh nu bisa jago nu bisa mesen pangeran saha bisa hayang boga anak teh nu mancung mesen kurang Tuhan Allah saya atas nama Asep mohon kepada-Mu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung. Ayo lahir petek ya. Sia geus pesen kain jak Allah tolo jasa kos ka bosna bae. Pugus ya ibadah kitu beres. Teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae. Geus bae ngadoa bae geus ka Allah, urang mah Gusti mun dibere anak-anak nu saleh, mun awewe saleh sakitu geus pesen kumaha Allah bae. Ngan urang kudu dumadehes ka Gusti Allah nya eta teh ya carana urang karesep urang cek Kanjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke manon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan orang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget diberes ya ku aing atau karesep urang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atuh sincek anak kos sincek maka numantek aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pamajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung mah anak putih teu harti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi baldi aku mal kunaon eta kulit takur kayaknya nggak bisaan ngajawabna ayo mana boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya aya kumaha ta onta putih anakna beureum terus balik bae ka Kangjeng geus kajawab tah pan atuh pada eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum nya atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget kana putih atau resep kana putih oh cek nya teh kula harita greget jasa kana putih tah eta kagreget sia bukti kuari tuh mentek urang ke kudu greget kana kasep pan hese sok aya teh indungna kasep anakna indungna gelis bapana kasep anak masyaallah korban
coba perhatikan kaifanu sariful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak-balik ayat ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sadan cukup ceuli mata jeung hate bage insyaallah mantak urang mah ya alhamdulillahirabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang kuari keur dibuka-bukakeun bet coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji malu siap kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah ieu urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang henteu rek dikasorgakeun mah jam moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon dieu poe Minggu ye puncak hayang tuh kan gitu summahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik dunuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah araetakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae iraha aya aba-aba aja eueuh deuk tsunami Aceh aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun na lumpata henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuk atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sakaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting tah eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh ngan panteu khusus nu zalim ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mah ngahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya Garut sautak saeutik termasuk Banten saeutik. Tah eta teh nu zalim anu disiksa teh Aceh. Eta teh luar biasa ganja-ganjana. Nu mantak disiksa teh ku Gusti Allah. Jara radi ditukangeun imah digigir imah. Nya nama masak ge geus campuran ku ganja. Antas ngadahar sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri itu tapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat kan ieu ka Merak datanglah ke Jakarta Masya Allah kos kadar itulah kok teu ditangkap ku polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa tamang geus aman-aman bae je sak Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ye hantam jeger tsunami 200.000 manusia beak kabeh coba kuari masukan rada balalener deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana
lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke urang Aceh ieu na ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ieu mah rahasia bae kula ngabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui. Pada urangna bae kitu ieu mah. Ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna. Masyaallah. Beuki hancur kuari lain lalagaan. Mentak jelema anu ibadah pas di dinya nu deuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh. Kenapa? Geus sabaraha urang nu cerita ka kaula waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai. Enggak saya tidak akan kembali. Kos kita nunyahok makuari. Peradaban, perzinahan dan lain sebagainya teh. Aceh ya. Aduh, Masya Allah. Ayo, nuku urang dibanggakeun teh. Kebanggaan urang Serambi Mekah. Kebanggaan kedua adalah Banten. Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten. Baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti darekeut ka Allah. Kuari mah darekeut ka Atut. Wah, urang Banten teh. Bahara jasa, Masya Allah. Deku mana contohin Banten teh Serambi Mekahna. Iya, Serang, Pulau Jawa adalah Banten. Mantap pergerakan anak teh Banten, tapi kuari Banten geus kos karari itu Gusti Allah nu agung judi aya di Banten, zina aya di Banten, mabok aya di Banten. Deku maha coba kesultanan tinggal kesultanan. Masya Allah. Mantap terus disiksa. Lain Banten bae ka Serang ka Tangerang terus Masya Allah nih lamun geus datang siksa cak Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sabenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung ibadah-ibadahna naudzubillah min zalik mentak sing hade urang boga anak beusi mabok nak ulah sok mabok lah abah ngahalangan mabok bae. Lain kitu eta teh haram kula, abah mah abah bae. Widih, haram. Mengkonon sia. Orang nguping orang rungus sia. Hei, kadieu siapa anak aing? Anak bae bah, geus kula mah kula boga jalan sorangan, abah mah abah bae geus ari itu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae. Lain kitu bener ge sia nu nginum, sia nu haram. Sia eta anu tanggung jawab tapi lamun Allah murka aing ka bawa kasiksa goblok gara-gara sia dipecit sia ku aing kudu kitu ka anak teh tegas sia nu disiksana aing ka bawa tetangga aing ka bawa tuh ustad ge ustad ka bawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana sia udah takut pas kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta masyaallah. Aduh, jasanya iya keur carita ayat pohara jasa bangkawarah orang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi. Lain baheula bae horeng terus datang ka kuari. Wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasysyirin wa mundzirin ngabubungah kanu iman bakal dibere surga ganjaranana nyingsieunan ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal. Duh Gusti Allah. Itulah Rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasysyirin wa mundzirin. Dulur kabeh ge karitu iman ka Allah, nurut atuh ka Allah, make aturan-aturan Allah. Lamun nurut ka Gusti Allah, Allah nyadiakeun surga. Rasul teh baheula karari itu datang ka terakhir utusan Allah nu ku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu ngajakanana. Dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah. Lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak cek Allah ulah mabok cek Allah ulah zina cek Allah ulah judi cek Allah ulah korupsi tapi kitu bae nah ieu bakal ka neraka disiksa imah di dunia keneh wa imah engke di akhirat selalu kitu Rasul
kuari Kangjeng Rasul teh dihina, kuari penghinaan, pembuatan film nu kukulai caritakeun kamari anu dubesna langsung dibom, bahkan dubes dibom dubes lagi paeh dilulu sekaligus di Irak mah di Irak belasan nu paeh orang Amerika, kemudian di Iran mah loba jasa berbagai negara kuari geus loba dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika termasuk di Indonesia. Lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di itu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika ujianna dibelem di Indonesia gitu. Ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang. Masyaallah. Kalau Bandung ngomong sabarana mah teu kudu ditangtangan cenah. Kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti jana jualanana eta termasuk kana laku. Kuduna mah diantepkeun bae, terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah. Eta mah hanya sakadar teu ngomong teuing bae. Kuduna cenah diantepkeun bae, antepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun. Mun deukeut aing ku aing disesuaikeun beungeut sia. Je nu ku urang kuari diimankeun diimani, ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki. Teu urang ya. Pae sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang. Pae sahid ke pae kuari pae maning kuari ka sorga. Naon hesena sih? Matak di ieu di Jakarta. Kamari hampir-hampiran. Bahaya gede ieu mah tutup langsung. Diperintah kunjungan. Kitu SB langsung kudu ka Inggris. Ieu mah teu meunang diabaikeun. Langsung harus ada pertemuan dengan Obama. Lamun henteu aya pertemuan, awas rakyat Indonesia. Nu pangheulana hudang, nu aya tatoan nu teu salat. Beneran ieu mah lalagaan, kuari geus kikiran bae teh. Ditanya ieu mah ditanya langsung di Bandung, di Jakarta ditanya, "Hei, sia teh salat-salat teh pasti ngabela-bela." Aing geus jelas teh salat, lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka. Mun aing ngabela, meureun aing ka surga sanajan teu salat. Ulah loba ngomong sia. Di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta. Nang aing geus seket tagong bobolokot cek cenah teh. Geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing. Ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing. Teh ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina. Teu bisa ngomong eta jelema. Aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik. Pejabat sia-sianeun hampir-hampiran Jakarta. Mentak diutus Presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ini. Wah, kuari kalang kabut Amerika. Tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup. Bahaya na gede jasa. Langsung kontak ke Banten. Banten bagaimana ini? Seluruh pesantren. Wah, tuh pesantren titah perang mah kasar rusak ieu. Geus odu di dar siapa tuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkeun deui. Amat Amerika tuh kaki tangan Amerika bae lu. Puasa amat sih. Saha kaki tangan Amerika? Ya otomatis Golkar. Aduh Gusti Allah lagu. Nyin bae Amerika. Ieu lamun geus dihitung ku hari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang. Geus 100 sih mah lain lalagaan asa kapanggih bae Imam Amerika geus bae. Aya nu dipencit. Dipencit sagala mah digorok set. Aduh hantem jeung umat Amerika nu urang nu aya nu eleh urang. Nu itu pokona terus bae mah. Geus terus bae mah. Wah, ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede. Bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh. Kaum kiai geus dibejaan kumaya tuh kiai mah geus hese nu paeh jadi salateun. Tidak aku ngahareupan nu paeh geus biasa, nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh. Ieu mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa, berarti teu sieun paeh atuh henteu. Jia teu sampai engke paeh kuari paeh kuan kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik ieu pasti bakal aya rahasia. Geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi. Terus dihina terus hudang kuari mah dunia. Tapi eta hudang gitu hese
ke Saddam Hussein saha nu nitah eta udah diulah-ulah. Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis, Saddam Hussein mah anu tetep bae masyarakat cinta bae hese bae. Hese. Eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah, geus ditutup informasi tentang Irak, tentang Baghdad. Udang bae dunia kabeh. Datang ka jelema lahir poean eta di ngaranan Muhammad Saddam Hussein. Padahal mah kunyin jelema. Saddam Hussein mah. Eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah. Ku ari dunia kabeh udah wah kobo di timur tengah. Gas sok kana mah kabeh kedutaan barali ku ari ke Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia. Di Indonesia teh anu beradab sopan di Indonesia mah masih kena bisa. Tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus bangun, kita harus siap, kita harus tempur apapun yang terjadi. Sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian, ini merupakan satu penghinaan. Ki Hasyim Muzadi mantap istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya segala penghinaan hudang seluruh bangsa. Siap istimewa eta sakituna mah nu mantap masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan. Nya bener jantung kudu nang di mana teh eta? Mas, tapi bener lain lalagaan. Coba ge taliti. Berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu puluya cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar. Yang masa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar. Kita bangsa Indonesia yang sangat agamais, kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa, siap bangkit perang eta Ki Hasyim mentak katahan nah ieu SBG lamun geus Ki Hasyim ngomong kos kieu geus waduh ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasyim teh eta teh tadi nu mabok ge milu. Atuh asal geus kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya. Masyaallah. Nah, tutup. Begitu Ki Hasyim ngomong, memeh Ki Hasyim ngomong mah henteu. Memeh Ki Hasyim can ngomong mah tutup. Tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke kitu kedutaannya. Harus lapor segera. Ieu instruksi langsung. Diamankan, segera pulang. Bahaya gede ieu mah sebab kiai na geus ngomong geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ya kiai atuh kiai mah mandian nu pae siap ngariung siap marhaba siap ngeridit siap kiai mah jago teh siap ieu perang atuh parantina kiai perang mah ge atuh siap bae geus ulah hese-hese mentak cek lagi ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. Geus kebel cenah ieu. Teu dipake-pake cek ieu. Kamari ieu keur rencana Amerika maka anak deui ka anak deui. Sekolah mah hebatan aki-aki jeung budak ngora kuari aki-aki mah pohara eta mun ngadengen nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun. Baheula teh urut perang jeung Belanda pan nya nemang naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna ngeli segala naon jadi geus ngarasakeun manten nya mah ka pemerintah kuari lu jaglejeg kitu ngajebian tolol mang aing ngeli-ngeli cek geuna teh sia nu ngeunahna oh urang Belanda jeung Jepang na sia ku aing dihantem totogkeun bisa sia ku aing aki-aki sok ngalamun kos itu gomongna nya bener jalan teh kitu bae pokona mah Masyaallah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin faman amana sahajal man ngimankeun ka Allah ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazan malaya kasieun malaya kaprihatin sugan sieun teh aya jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin dibela terus agama cenah paeh sieun sebab naon jadi ganjar surga ji prihatin sieun prihatin naon heueuh jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah asal Kangjeng Nabi dihina geus Salman Rushdie baheula teh eta
Iran, Khomeini, berikan ke sini. Saya, siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie, saya akan membayar saloba-lobana. Istimewa eta, seuneun pan kabeh. Dibayar siapapun. Eta teh di publik ngomong. Tidak usah takut-takut. Ini penghinaan. Pelecehan. Kuat. Disimpen datang ke kuat, Salman Rushdie itu bisa keluar. Tidak bisa keluar dia namanya. Oh, sebab mas mun keluar kajawan atau ini. Nggak pernah pan manehanana dirobah wajahna tetap baik kanyahoan baik. Batu geus bisa kuari tersiksa hirupna. Ieu ge kuari ieu sutradara na ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari. Geus di wah bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa. Nyahoan jasa tanya mas ka mana bae lompat ayus ya koe ka mana bae lompat ayus ya. Eueuh. Kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacak nyana tapi aya deui nu leuwih canggih. Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu. Istimewa jasa pan. Kumaha istimewana? Kapal Amerika tanpa awak bisa dibom ceger. Tapi kapal Iran ke wilayah Amerika. Tembak. Set. Gitu. Geus suraknya ke Amerika udah hancur kayak aya ngeng eta kene. Dimainkan remote-na geus kanyawan itu ngemembak teh dikatakan set kos budak pamahna kos budak mana Masya Allah jaya lu canggih datang ka aku hari kengeng ka luhur Amerika nang tangan paniran tembak make tembak kawal set ka luhur mentak sieun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cak manahanan. Kalau ini nanti saya letuhkan lagi langsung ke Amerika. Oh, eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon. Pernah terjadi. Kieu Benago. Ieu mah lain lalagaji, pan ieu mah begitu diteliti Iran. Ilok deui ngan ngalalaga doang. Satu sisi urang teh sieun satu sisi kos nalagaan nya baja teh sieun ulah-ulah Iran ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam. Nah urang ge lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi ngamalkeun hanapan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi bisa puasa ti Kangjeng Nabi bisa zakat ti Kangjeng Nabi urang bisa kikilan ge ti Kangjeng Nabi kuari Kangjeng Nabi na dihina berani mati ngabela Kangjeng Nabi Allah pahauninya pokoknya fala khaufun alaihim walahum ya sanu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup kagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi paeh beres geus kredit selesai beres sia mah lendek ngabela ieu mung mayar kreditan sebenarnya mah والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Ari jelema nu ngabohongkeun kana para mursalin mah ngabohongkeun kana ayat-ayat eta bakal kakenaan ku siksa bima kanu yafsukun ku sebab pagawean pasek manehanana. Tegasna mah disiksa imah di dunia kene wa imah engke di akhirat nyata jasa. Urang mah percaya jasa lantaran ilai ucapan manusia ucapan khaliq kalamullah nu nyieun langit bumi nu nyieun dunia nu nyieun akhirat nu nyieun surga jeung neraka nyana ngomong awas ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ngaberesan pagaweanana la khaufun alaihim walahum yahzanun surga ku aing diberena jelema anu ngabohongkeun ka para mursalin ngabohongkeun ka ayat aing cak Allah ieu mah nu nyieunna awas ya yamasumul adab bima kanu yafsukun naudzubillah min rapatkan barisan urang sebagai umat Islam sing hade lantaran serangan mulai politik geus lila ekonomi geus lila kuari geus mulai penghinaan jeung pelecehan urang doakeun dila luhur anu keur beujina memperjuangkan terutama Irak Iran jeung Libya anu bener-bener keur memperjuangkan tentang penghinaan terhadap Kangjeng Nabi. Di Indonesia nu ngoceh-ngoceh macam-macam anu sabenerna mah teu kudu sabenerna ulah didenge lantaran lamun geus ngahina mah geus lain lalagaan tah mah kos kitu. Urang tuturkeun tak Ki Hasyim Muzadi ngomong bangkit cek manehanan adapun ada orang-orang yang ngomong tidak usah penawarannya kita hadapi caknya berarti kita membeli eta mah lain omongan
serba anu iman tinggi tambah kos itu tambahkan sakadar jelma lah Amerika bener-bener geus ulah kurang mah geus cek Ki Hasyim Muzadi siap bangkit bela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul wallahu a'lam